Nah atuh kalakuan teh maneh teh. Nah kumaha selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat beja tinu benang dipersaya syumun. Ieu beja teh dikuatanku laporanana Arjuna panengahing Pandawa syumun. Cenah di Amarta teh aya kajadian syumun. Layang Jamus Kalimusada lambang kagungan negara teh aya nu maling. Oh. Eta wartos teh. Eta laporan ku kaula teh waka dipersaya sabab kaula ninggal heula dina gambar lopian. Kumaha anu katingali dina gambar lopian jeung nu katinggal dina gambar lopian ku kaula yakin anu nyokot layang Jamus Kalimusada teh maneh. Hebat. Ae gambar lopian teh hebat. Tayana dek nanyakeun kanu jinis ka jinisna. Nah bener eta layang Jamus Kalimusada teh dicokot ku maneh. Ku abdi di Bantul. Di mana nyokotna? Di Karaton Amarta. Jeung saha maneh initna? Abdi wungkul. Di bawah eta layang Jamus Kalimusada di Bantul. Aya buktina, aya. Mana? Cikan. Ieu layang Jamus Kalimusada nu di Bantul ku abdi teh ieu. Oh, nya. Bari dicada, anten teh sok tuda. Henteu upami bari dicada kumaha dibikeun. Heuh, matak tuna di mana? Bukti geus aya. Sumuhun. Pengakuan maneh rumasa nyokot. Rumasa. Rumaos. Bebeja maneh nyokot layang Jamus Kalimusada? Henteu. Kula dek nanyakeun ai nyokot teu bebeja naon hukumna? Hukumna mah anu bogana we teh nyahoeun. Nyangakeun ka ahli hukum. Hukumna nyokot barang batur teu bebeja tur dipibana eta hukumna teh maok. Maling. Cumu. Rumasa maneh maling? Henteu. Tapi rumasa maneh nyokot teu bebeja? Rumaos. Heuh eta teh maling. Sanes. Abong nu bodoh. Abong nu pinter. Nah naon aya nu pinter? Nu pinter teh aya penyakit. Naon? Sok kabalinger. Nu bodoh ge sarua. Kantenan. Sok katotoloyo. Jadi agan sareng abdi teh sami. Eta kene. Nah pinter kaula kabalinger kumaha? Kabalinger. Maneh bodoh katotoloyo. Rupina kana kitu. Maneh naon alasanana? Pangna maneh teu rumasa maling. Teu. Naha danu abdi. Sidik eta teh barang nagara, nu nagara cepot. Sumuhun. Ayeuna diaku ku maneh. Muhun. Dek naik banding maneh, naik. Kumaha naik bandingna? Ieu. Abdi teh meuli rokok. Nah teh nyambung kana meuli rokok, dangukeun heula atuh. Meuli rokok gudang garam merah. Buktikan merahmu. Begitu? Saatosna dibeli eta ku abdi jadi rokok saha? Rokok maneh.
dibantun ku abdi teh karompok di bawah ka imah maneh sok kerokok teh dina sorolok sedengkeun eta teh imah teh parantos hak kagungan pun bojo seseratanana sartu pikat atas nami pun bojo di imah saha tah eta rokok di imah pamajikan maneh isuk-isuk sabada sim kuring nyaring tina sare terus nginum si kopi sareng sena sim kuring nedak bala-bala ingat aya udud sim kuring dina sorolok dibantun ku abdi teu bebeja takapun bojo maok lain kulantaran kuring teu bebeja takanu boga imah eta maok lain atuh eta mah beda deui jalanna ada ye kitu kitu kumaha cepot abdi bade naroskeun dupi ieu layang jamu sekali musada teh nu saha nu nagara ai nagara teh nu saha eusina nagara teh naon rakyat jeung pemerintahan sakur-sakur anu nyicingan eta nagara ti mimiti pupucuk pamimpin jeung rakyatna eta nu bogana ta ieu teh nu kuring nah bakal disebut mau itu si cepot itu keresna da lain maok ieu mah barangna aya keneh can dijual jadi lieur itu entong lieur dan didinya anu pinter kabalinger nah dupi didinya raja mana raja negara Dwarwati urus rakyat di ditu untuk pipilun ke rakyat amarta ieu mah antara kuring jeung pemerintah kuring mun edeuk dirinya jadi mediator ulah berat sabelah dume ka Arjuna dume ka dulur meunangkeun dulurna tak ieu oge atuh kudu dibelaan saruakeun atuh ulah pemilih sistem dume eueuh duit ti kuring keur nyogok arinya mah Gusti Batara Kresna tugas mahatunga pengaman dunya non blok ulah dek topi tak awut-awutanana di dunya teh bongan ieu teh blok-blokan hirup teh bener hebat maneh nya puguh atuh dari tanggung jawab kuring mah yai kaulanu borok mah lamun najong teh kasalira rek ditembak ku kaula ti dieu di podara keke yai tenang teu sangka sia kalakuan teh budak cepot ya ari boga nunungan hampang leungeun Widian Raka Batara namanya si cepot kurang podaran mangga antos rada ngarti karesna memueusan ningali ingkang ngalaga Sang Nalendra Prabu Batara Kresna
bingung nu temang tungtung susah manah nu taya sudana kumaha ngahukuman jalma nu model kieu ngandika cepot lah jadi tetep eta teh moal waka dibikeun moal lain nganu harti rek dijual sanes ieu mah kieu we bisi maneh engke cilakakeun kaula bakal milu nyalametkeun maneh asal ayeuna dibikeun ka kaula sok eta layang jamu sekali musada mangga dipasieun ku abdi aya syarat digentian duit sanes udagan naon atuh syaratna biasa ngawaler kana pertarosan abdi pertanyaan anak ieu layang jamu sekali musada agan uninga naon eusina cenah pancadarma ai dharma nu kahiji percaya kanu kawasa percaya oge kamanusiaan tah abdi rek naroskeun dupi anu disebut manusia teh nu mana nah pandangan anjeun kaula ucing kadang-kadang jadi ucing nah pandangan maneh kaula bagong kadang-kadang manusia teh akhlak bagong dipake nah maneh bisa nyarita kitu margi ari bagong teh heuras beuheung hese ngalieu ai kitu jalma dipapatahan ku itu ku ieu ku kiai ku ajengan ku adan ku rupa-rupa katerangan-katerangan Allah noyod dina kagorengan hese ngalieu heuras beuheung ai nu heuras beuheung kuring dek nanyakeun naon bagong semuanya eta kadang-kadang kelakuan bagong jadi pake kadang-kadang jadi bajingnya teh bajing luncat lagu ngeunah lagu bajing luncat ai kalakuan jelema kawas bajing kumaha nu luncatan di mana korupsi manehna diudag ka itu diudag anu ngudag ka kulon manehna aya di kidul diudag ka kidul manehna aya di belah wetan disebut kucing-kucingan da puguh kucingnyaan diudag ka kaler aya hanapun sasak disebut kucing-kucingan da puguh kucing budug jadi maneh nanyakeun teh keun soal ka ketuhanan mah ngan ieu mah urang cokot universalna we ulah ningali bule ningali hideung negro atau kumaha we lah pokona mah manusia we ieu mah tah abdi rek nanyakeun mana manusia teh heueuh ieu tah eta mah dadana naon cepot mana manusia teh nya ieu dadana teh mah ari ieu tah eta irungna panonna ceulina buukna kulitna tulangna dagingna sungsumna balungna jajantungna atina bayahna tak manusiana mana kabeh mah wujudna nah ceuk maneh mana tuh teu geuning can taramat eta aya kamanusiaan teh jadi pangna ku aing dicokot teh geuningan ieu teh bongana sia teh lain manusia aduh itu si cepot aduh itu Krisna cing mana manusia teh atuh ieu kuring teh hayang panggih batur ieu teh batur kuring teh mana ieu teh conong ting kadunya di dinya ubudunya ngahin
para ratu Mikayung Yun para menak Mika serap kolot ngesok budak era dengan Mika dede disebut nage Batara tugas Mahatunggal pikeun ngarengsekeun pikeun ngarengsekeun tapi cicing dipaehan siap wae mangga aya abdi mah Widian Raka Batara mangga akang dek mikir heula sakedeuk sok sia boga ilmu naon teu gaduh ilmu naon-naon tunggu di dieu ku aing di podaran nyingkah dina harti sia FSMR mangga moal nyingkah kuring liwat nista maja utama geus kaluwihan Raka Batara geus ditunjuk-tunjuk ngawiwirang sia pusaka anu bakal bisa mutuskeun jiwa raga puluhan panah sia bakal nyasar kana tikoro bakal karancang sia awak rasakeun kurang ajar Arjuna panengah Pandawa ngabar pusaka sasat astra jingga bade ditugal jaga kupaya lan pigang prang mangkaning Arjuna teh jago tembak murid Dorna nomor hiji nomor hiji pisan mah murid Dorna teh asa mulia Ari Asyep mulia teh kabogoh neng cucu ulah kasinggung neng cucu ieu mah dari cucu ieu. Yang teh cucu teh cucu bitan. Jago tembak Arjuna mah euy tong boro mah jeung newak dewek nu sagede kieu. Baheula eta Arjuna jarak 10 km nembak reungit. Itu udah jauh tebenang ya eta mah nyangakeun kuring mah rek ngabuktikeun mulia na manusia nepi ka pelbahmana dek ngabuktikeun pajar pitulung Allah teh cenah jauh padahal anjeunna parantos
sasauran ngalangkungan firmana di mana wae maneh aya keur kumaha wae eling ka kami ge eling ka maneh. Naon sababna? Sabab kodrat irodat geus aya di dewek. Kersa pangawasana jeung sajabatna ngan dewek teu boga naon-naon. Nyangakeun edah aja. Tah ieu kakawasaan Allah tepan awasna geus aya di dewek. Pikiranana gerakna nepi ka refleks ieu senjata. Meureun jalan 500 mah. Tapi pandangan akang refleksna ieu leungeun geuning leungeun bakal ngajawab kana pertanyaan teh euy. Oh kitu akang. Heeh. Matak sungut mah kaput atuh. Kaput ku bola we kaput. Lain kaput ku bola tapi kaput teh ku lapad-lapad jalalah, takbir, tahmid, tahlil. Padkurullah dikron kasiro dikir nu teu aya watas wangeunna. Kabeh dalalikir. Nah aya anu nemok teu dikir teh teh. Dikir kitu nemok. Jadi hotel jadi gedong teh hasilna dalalikir jawaban leungeun. Kadang leungeun. Marukana ulah dianggap enteng. Wah. Mun teu sapat tong ditanya aing lamun keuna. Kari melak kacang turusna mah geus aya ye. Teu sangka teuing. Kade ulah coblak wae puseurkeun. Lain mun lila lempeng kana ti koro deui. Heeh. Urang eceng atuh. Ulah barang ah. Wes. Loh, curig teh papatong teh maning. Katipu ku pamola sorangan aing. Heeh. Lain lumayan euy. Eta Arjuna mah jago tembak. Ulah barangan. Ulah barangan. Sia bawa ngomong wae atuh. Coba lamun lempeng seseukeut kana hulu. Untungnya buntutna ngejebret. Balang tak cilaka jelema teh kitu balanga. Loh, ampun. Mangkaning ieu teh inventaris leuh. Kade bisi leungit akang inventaris. Ieu teh pikeun ngajaga negara bisi aya bancang pakewu. Bisa serangan di luar. Oh urang pulangkeun deui we bisi leungit. Anu dunungan. Kade hanterkeun deui poe si leungit. Wah, di aneh teh. Lamun dipake we. Heeh. Eta we geuning aya nu ngala muni hariput. Dekara komisi. Efek teh tulus. Boro atoh aing teh dicokot teh duitna ku aing da barang aing dijualan. Kade hanterkeun deui ku aing si leungit. Ya ye, kaulanu kumaha? Itu geuning kalah dipanggul. Rakabatara. Assalamualaikum. Teu nemalan euy. Oh, da ngaran-ngaran jelema geuleuh atuh. Bade nyangakeun ieu kagungan cenah. Etang deui we bila aya nu ical. Aduh, kalah beuki pika ijideun. Geuning hiji oge teu aya nu keuna cenah. Naon? Hiji ge teu aya nu keuna ka abdi. Hayang sia keuna nya da hayang teu
tak geuning eta keuna edah ngabodor dunungan aing ngabodor meuni teu rame karunya nanaon anjing jika dieu erek dagang kulkas mah naon eta pangna ngeulana aing kabeneran deuleu aya balak kutak di dieu coba deuleu jang aing disebut balak kutak deuleu nah yang disebut bala-bala ayo ayana sia modal sia batur budak euy di mana tadi dinya kali ngagoreng waduh ngeunah jigana nu kieu mah burihna euy oh alah dasar udang aki-aki uluh ayana geuningan ieu teh Bapak Panglima agan nuhun agan sawangsuna mah ai ditenggelan kitu heuglawan sakali-kali mah teu tiasa gelut wa teh agan diajar rumah se boyot ieu teh sieun urang ajar sia we alah kunaon bapak aing ngeluk asukan aing manggih suung nuhun agan naon keseri segala nanaonan agan teh ontu kikieuan teh mah kieu jempe sia jempe aya kejadian naon bener nangka Badranaya sorry wa Lurah Semar kuda Australia kuda pawana heueuh di mana wae juragan tuh wah biasa nagihan wa jempe sia jempe aya kejadian naon atuh Bapak Bandera hitam putih di tenggelan buta lawan atuh lawan lain kerang kedut teh hirup teh jangan diem saja kalau dipukulin sekali-kali atuh lawan bener nangka nah are aduh edan sia nah kalakuan teh sia teh siksa jalan bagi teman-teman agar waras siksa paham bura ngalunyak dihantam siksa sia teh ka bapak teh ngalunyak tiba heula aduh aya anu bapak kawas ka anak tere we kawin je sia teh ngahina ka aing bapak kawas ka la ilaha illallah itu si goblok curi sia hukum karma nepi ka kontan aing dorakati bapak aduh buta datang ditewak leungeunna dibalikeun ka itu cokot dikitukeun ka dieu atuh pukul plak gitu teng bluk bahasa dewek najong pemajikan gitu pisannya dabongan campelak atuh ka aing
Anak saya menyebutkan pemajikan anu mana atau sama aing pas teh. Aduh. Lah, naon kadeu. Naon saya dek nyokot harta kekayaan ya lain aing tengenah naon pamadegan aing sia dileuwihan ku sia dulur aing tadi bebeja ka aing cenah rukun Islam aya genep ceuk sia sia teh ngaruksak akidah cing salamet silaing ku ayana agama ayeuna silaing dek nenggelan dewek eta teh hartina silaing teh dikusrukeun aing mah teu suka rukun Islam aya genep aing nu sabenerna sabaraha hayang sia atuh kolot aing geus ngabejaan ulah dileuwihan ulah dikurangan tetep rukun Islam teh aya 13 sia nu podaraneun aing mah bina-bina teuing sia teh 5 goblok teu bisa tuh berarti sia nu lain mah sia nu kudu dipodaran sia meureun nu ngaku nabi akhir teh sodet teh maneh lin sodet bener sia what usik sia hayo kabengkek sora sia sok hayo kayak gitu gerakan timbangan deh hebat nepi kangen syakilat ngabubutkeun aing gitu woi sok sia tak ayo anjir woi luar biasa teka ciri eta gerakan euy tah tak anjir gerakan naon eta geus kitu urang ditu ilmuna eta meureun anu disebut gerakan bangkong sapindrong teh lineuk tapi lingas nu alus pisan mah gerakan ajul gedang tuh eta mah kedasaran pun bojo eta mah cing minta gerakan nu aneh naon hayang nu aneh mah gerakan gunung rugrug kumaha teh gerakan gunung rugrug teh tina dipan teh ngagulutuk ka handap teu lesot-lesot kugurentelan we atawa gerakan tumpurudes geus gogoleran teh paehan kamana we karang siang hebat gitu eta gerakan tuh ya wala ya alo tuh hai abdi ya tuh wah ini atuh aduh ngeuna euy dek deungeul aing baru kana aing teu ngejat ka dieu lu tapi kamu dah kitu cerita aduh wait tahan tuh hit up aduh goblok teh bibir aing dibodol
jeung botik kotok dia jeung alah watak jeputong wait anjir what ya aduh ieu watak anjir nya sia teh jangan duit aing we atuh lain ditaki sia teh what ya anjing masyarakat sapi lain pas karet iya didobal kan ya what ya tersat ya masyarakat sapi iya aduh alah alah aduh alah aduh aing macam ni kedua biwir ke skandal teuing nyeri anjing alah aduh aduh kaharep ki sabda palon Semar Kudra Pawana kapayun kaharep Kang aduh aya anak nu Unyuk Sumangga nampi karena pembagi kalayan Unyuk Sumangga ngahaturkeun semasungkem ka Unyuk panjenengan diterima ka Unyuk Juragan Anom nuhun Kang kalihna ti eta hapunten bilih kirang tata kirang titi duduga prayoga cologok sareng sajabina maklum ciri sabumi cara sadesa Jawadah tutung biritna sacarana bilih aya cara anu kacanak ti desa nu kabantun ti kampung nu kajingjing ti pakemitan bilih teu sapuk sareng mamanahan hapunten jisim abdi pangresa sabab jimat anu paling ampuh di dunia teh lintang ti saling hampura leres malah dinas dina katerangan hade jelema menta dihampura ngan anu ngahampura aya leuwihna nyata leuwih hade nuhun ka mana si cepot si dawala aya tepang sareng paang Bapak Bupati Kuningan bade nyuhunkeun binih kai akang nama bari ngolo we ka Bapak Bupati itu teh nya nyuhunkeun pipilihan tansah diajeng-ajeng aya naon ieu teh doh ajrih jisim abdi anu biasana diuk dina palupu ayeuna abdi diuk dina amuing ya di karaton anu sakieu harurung harerangna sakieu wegahna asa tetegeun jisim abdi teh tang tos asa napak asanteun Kakang Semar kulan
lamun dicokot hakekatna Doh, sumohon laras. ieu karaton anu harurung harerang tihangna oge ditaretes ku inten Inten. leras Inten berlianmu. cing inget ieu teh dunya ai dunya teh alam pana kena kuruksak Doh, sumohon beh dituna ancaman ti pangeran leres. Eta ulah yen ieu dunya teh bakal aya akhirna kiamat disebutna tu geuning. Eta apana Edbar? kabeh oge bakal dihancurkeun Kakang Semar Sumohon. ngan sabagian gede luyu jeung katerangan yen ieu ruksakna dunya teh boh di daratan boh di lautan lintang ti kuleungeun-leungeunna jelema Ulah. amuing Ku polah-polah jalmi tetesua. di lain pihak ngaruksak alam anu sakieu endahna Sumohon. di lain pihak anu ngamumule anu ngaronjatkeun deui ieu alam kaindahan semohon cing inget yen pangeran teh micinta pisan kana kaindahan Wah, kan tenan atuh kan tenan kula. tadi dia nu matak katerangan netelakeun yen moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ngabdi sumuhun ari dina pengabdian ka pangeran teh sajajar sarua timalan timimiti kaula pupucuk pamimpin handapna rakyat Doh, sumuhun eta ngabogaan rasa kewajiban pikeun ngabdi timalan tadi dia hayu urang gawe babarengan nyingkilkeun raksukan kiwa kalayan tengen laras. urang ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan negara jeung bangsa Wah, diestokeun sae eta teh kula. disagigireun anu ngaruksak ieu alam tak urang mah hayu Walah. Urang utuhkeun. sabab ari kakasih pangeran teh aljama hartina teh bareng tadi dia nu matak urang pibanda urang cerak deleg eta aljama teh nyaeta bareng Walah, laras. paheyeuk-heyeuk leungeun paantai-antai tangan gotong royong hirup kumuh babarengan Urang manunggal, urang nyaeta anu disebutna teh manunggal tina sareneuk saiga teh tetecep. lamun hirup sewang-sewangan lepas tina sabeungkeutan tangtu panggih jeung kaancuran uluh ngaras Eta disebut jelema paburencai teh mah. taya hartina teh berjuangan meureun aya ngaran-ngaran perjuangan tangtuna oge bakal ngaliwatan pengorbanan kudu ngaliwatan hese capek susah payah pahit getir lara balangsak kudu kasorang nganung harti kudu nyorang heula ripuh aya jalan kasawarga nyorang katenangan hirup teh nyaeta kudu nyorang heula eta mentas heula eta Hese capek susah balangsak teh mah. ngeureuyeun nikreuh sanajan bari pateuh yakin gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan timbalan Cikara cak ningang batu we no urang mah. taya teh kula teh mere sumangat spirit ka para nonoman Mere perangsang ka para pemuda. komo para nonoman geus sararumpah Sok diayakeun sataun sakali geuning. Eker mah eker sakedeung deui ieu bakal leuwih ansur ku ayana para nonoman anu leuwih diserang heula ku budaya-budaya deungeun Wah, kan tenan.
dicekok heula ku eta mah. bahkan nerekab pemuda atau nonoman dicekok ku rupa-rupa inuman keras Narkoba, ekstasi Magadon, magadon urusan teh. jeung rupa-rupa deui ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung Beres. aya anak Sing paruring kakua ngupingna ge. tah lamun geus kitu eta para nonoman yakin bakal mohokeun kana budayana sorangan Bakal cudog-dog tinggal iga teh mah. cing inget negara urang teh negara agraris teu sirikna ngalungkeun rokrak ge jadi matak pada hayang Ya. ku rupa-rupa cara nyerangna ka urang Tiu ngapencuru nyerangna teh mah. tina inuman Inuman dicekok. tina papakean jadi korban mode Ti kulub da dados. eta nu dihakana hamburger hambur duit ger pasea lain ulah pek ari beuki mah Laras. Ku hotdog geuningan ayeuna mah. laras can kahakanan anu dicampur kimia Bangsa tuangan awet-awetan. sumuhun anu diawetkeun geuningan amuing Aya nu ngagoreng kulilin naon lin kitu geuning Formalin. formalin tah eta seuh eta teh Berlin nu Paragi malur nu maot tetep. Tak ieu. Nu matak disebut manusia kudu permana tinggal waspada teh dieu Iya. apik Tiasa milih. ai apik teh takwa teh ya sumuhun malah kolot baheula mah geuningan jang ulah dahar eukeur lapar ulah sare eukeur tunuh Wala. Ulah nginum keur halap. sumuhun eta teh filosofi Eta do. ai filosofi teh tina kecap filosofia pilo hartina cinta sofia kebijakan Kabijakan. Laras. sumuhun Apa na eta? kabijakan kolot geus mere beja dina simul dina kata-kata mutiara nyaeta ulah dahar eukeur lapar Eta ulah sare. tingali nu lapar dajang jika dawak atuh si banyo getara Para. Janji ame geuningan mah teh. tah nu mata bangsa deungeun nu rek ngajajah ka urang teh bangsa urang teh diteangan cenah lapar heula Laras. Ngara babari ngahuapanana teh mah. di mana geus lapar bakal babari ngahuapanana nu matak diayakeun we kaimanan Keimanan katakwaan jadi dia. laras Ieu ne. jadi meureun usahakeun samemeh dahar teh bebersih heula ulah nepi ka aya kuman dina kokod Aya blak. anu ngajadikeun panyakit kaituna Laras. Aya Hmm. bakteri. timalan hakikatna pisan tong boro rakyat leutik sanajan anu geus jadi pejabat oge ayeuna loba nu teu apik barang hakana semen aspal di hakanan Eta. lain kejo deui Karena air roti mana ngeunah eta semen mah. Hah? laras Semen jeung asal. beakna kai di leuweung rakyat leutik mah nuar kai ngatawa ngalah suluh ngan ukur keur suluh dipanggul nage ku tak paling kabawa 50 kilo 50 kilo jang gejo. tapi aya nu leuwih ti kitu sakali maling suluh ti leuweung 300 kibik ditanggungna ku treuk Putrek eta nu matak bongbong teh mah. panu kitu mah babari pisan ta eta hileud teh Da eta laras kirim ke negara teh eta net dumeh keur kawasa dumeh nya aji mungpung teh mah. make aji mungpung teu karunya-runyaeun tingali rakyat Mang Sapri ra itu dagang
rakyat nu di pakampungan anu pagaweanana nyieun hihid Yen hihit tepira. tongongna nepi ka geus melengkung balas nganyam Batina ge teh sabaraha. Bangun sasangaleun. datang teh pagawe desa nagih pajak dumeh eta boga tanah 30 tumak Bari dina gawir. manehna ngodok saku duit nage cing pararengke ribuan meureun ladang hihid Ladang hihit. Bari lalepet. Sumuhun. aipek teh geus nepi ka luhur pajakna teh dihakan ku si Gayus Jeung loba gayusna teh. jeung loba gayus-gayus nulian Dah. nah asa keteuh ku hanteu nya cu Sumuh. Mawi wa gitu. bet jara dihileud geuning jang Sumuhun wa kulang. eta Anu jadi beurit. Aya. tah lintang ti kaula da puguh moal kaburu ku kaula mah Dah. Beres. sabab naon sabab ieu diri di siwitan wanci awak diala ku mangsa umur ditungtut ku waktu yakin dina hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana Allah. Geus cuet ka hareup. Eta moal sabaraha di waktu atuh mah. buuk hideung jadi bodas Untuk beres. untuk beres jadi lemong Kulit cangkang. saha nu neruskeun lintang ti hidup nu jadi anak nonoman Wah. pandu Tulang tongong nagara salira teh. da ngandalkeun anak panggedena ama teh da puguh teu nenyo matana si Dastarata Lolong otot sama kulang. ngandalkeun anu pangleutikna nyaeta Widura tanpa daksa Sampai anana. lintang ti hidup anu normal anak pek tuluikeun ieu karajaan tapi syarat anu mutlak nyaeta wayahna anjeun kudu bisa nerus bumi hartina kudu bisa neuleuman kana kahayang rakyat Karena eusi hate raya. anjeun kudu bisa napak sancang hartina napak di sakabeh golongan Beres. Kudu bisa ngapung. kudu bisa ngapung ngawang-ngawang hartina kudu ngabogaan cita-cita anu leuwih luhur kumaha carana supaya leuwih ngaronjat tibatan tahun-tahun anu geus kaliwat supaya ngaronjat tibatan dipingpin ku ama tuluy ku hidup Wah. Subur makmur loh jinawi. pinodama kaulanun teu acan waktosna margi teu acan jadi ahli naon margi katerangan netelakeun lamun nitah kudu ka ahlina lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana Eta sae murang kali teh kulang. putra dina waktos ayeuna teh teu acan waktosna margi nuju ngeureuyeuh milarian ilmu panemu jampe pamake Nuju ngaguar pangabisa teteh ye. upami teu ditunjang ku eta pendidikan luhur tangtosna oge bakal acak-acakan tadi saur ancaman lain ahli mah kaituna tunggu karuksakanana Allah. wawa nampi putra Pandu ama anjir hinggang puspita arum kaselir ingsan miran nomri harga dungkongas gandane mawe laras tresnaning tria halus kasih hartina anjeun teh tawado Tawakal. bisa sanajan hidup can jadi ahli nuluykeun karajaan nyaeta eta kalimah atawa katerangan nu tadi teh bisa dirumpak cara kumaha naon diajar bari jalan
cing nepi ka jadi ahli kaituna diajar bari ngeureuyeuk mah niar pengalaman cep wayahna cing sabisa-bisa kan pasti bisa dereh eta laras kaula nun ngan geus bisa ulah kumawasa eta tong mudah-mudahan we kaula nun tah syarat anu mutlak dah beres dewa parantos masihan gandam ramu nurunkeun deui ta dewa teh. saha-saha jalma anu bisa menangkeun pusaka jaya kamulyan beres eta ama saha-saha jalma anu bisa menangkeun pusaka jaya kamulyan kemuliaan bakal bagja ketemu ayana teh di Talaga Arum Pageni Talaga Arum taeta jalma anu bakal bisa ngajawab kana anu paha tantangan anu bakal datang sumohon takuk kituna wayahna Kakang Semar panganterkeun ieu budak sabab ieu teh teu nganukur kaula wungkul anu narima perintah dewa sumohon setiap negara teh ngintunkeun para nonoman nyaeta ngajugjug ka Talaga Arum pikeun neangan eta pusaka jaya kamulyan lamun bisa kapibana ku hidup yakin hidup bakal jadi raja hurung nangtung siang lempang bro di juru bro dipantok ngalayan di tengah imah buncir leit loba duit malah pinuh ku didikan rohani jeung jasmani wah bakal jadi wayahna hidup sanajan hese capek keureuyeukkeun laras tadi ama geus nyarita naon rupaha perjuangan moal bisa ngawujud tanpa pengorbanan eta tapi no damel kaula nun Rama Dewaji putra dalem dina waktos ayeuna sejamios ngajugjug ka Talaga Arum bade milarian eta pusaka jaya kamulyan pek doh cing pidoa we diiring ku doa aya di sagigireun anjeun sumohon eta Gusti cing kuat dina nying hareupan cocoba gogoda jeung sajabana eta teh ujian hirup teh mah ujian hirup teh nu nyaci nu maki nu ngahina nu mitnah bakal datang lamun anjeun istiqomah jejeg anseg teu ungut kalinuan teu gedag ganginan bakal kapimilik diri bagja awak ayeuna keneh rupina bade mios Rama Dewaji ngajugjug ka Talaga Arum wayahna barengan Kakang Semar ih mangga nun ngaran-ngaran jisim abdi mawongan manakawan disebut manakawan manakawan bujang hingga kapurut marganing tanaga larapati oge kasangakeun sun dah Sikana bisa ngalengkan. laras bra lumampah jeung lumaku jigra ini rampung daud tutas pangandika hamid pek Romios ama pangdoa ama aya di sagigireun hidup pek sorang heula hese capek susah payah pait getir lara jeung balangsak cinekna naon rupaha perjuangan moal bisa ngawujud tanpa pengorbanan laras kaungan duh buayana Kakang Semar ih pangresa gereja mangga teh teuing capek kasauran salira tadi moal bisa ngawujud sosoranganan tangtosna oge ieu teh kedah gawe babarengan paheyeuk-heyeuk leungeun pantai antai tangan sumohon dah hirup kumuh babarengan berat
Ramian Nutra. Masih cepot sidawala tuturkeun kitu Jang. Oh saya mangga bulan. Nun Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya. Mudah-mudahan pun anak pandu Kumaha sepuh. cingkeuna kana naon rupa hal anu dicita-cita ku para pini sepuh Sumuhun saya. yen bisa nakajait yen nagara teh lintang tiku dipingpin ku budak angon. Budak angon. Satria piningit we. Satria piningit ai budak angon teh hartina budak teh nyaeta pinuh ku pengabdian. Pengabdian. Dina ngabdina teh sepi ing pamrih rame ing gawe. Sumuhun leres. Ai angon hartina kaangon hawa nafsuna. Henteu dilajur. Teu di Umar. Teu di Umar. Leres. Hartina eta jalma anu bisa merangan hawa nafsuna. Sumuhun eta murang kali soleh teh meureun. Nyaeta satria piningit. Leres. Ari satria teh hiji nyaeta ulah ngaluarkeun si panon sanajan sakumaha menang peristiwa. Sumuhun. Kaduana jujur, Jujur. adil. Adil dina sagala rupina bulan. Mudah-mudahan sing abus kana kriteria eta anu jadi anak. Sumun. Mudah-mudahan. Pandu cing bisa neruskeun karajaan kasep. Leres. Pangdua ama marengan bra. Musim panas, musim tiis di ditu mah. Kopi dulu. Dah. Eta dina musim panas ayi Kumaha teh usum. nepi ka 45 derajat Celcius. Moal teh kekerepengan. Oh, meureun. Lempang teh make sena teh coplok tak kulit teh. Panas. Pasti atuh. Ngan ngeunahna usum panas teh eta nog teu kudu dikulub, teu kudu digoreng. Tadi kumaha ceuk? Dituna we dina keusik. Asak. Lain asak kajajak. Ya si eta mah kitu. Lauk asin teu kudu digoreng ditu mah. Di kumaha ieu? Dituna we na luhur batu. Heuh asak. Ku ucing. Lain di Arab aya ucing mah benernya si eta. Tah nu ngarokok non teh ditu mah teu kudu mawa bensin usum panas mah. Di kumaha? Si rokok teh antelkeun kana batu. Hurung. Potong. Baredo kejididin kan nyara si eta mah. Panas di haminan we. Sugan teh heueuh. Nah ngercai nanti nuna batu we opat siki tuna we teko teu siana cai. Asak biasa ngegolot. Asak ngegolot terang. Bahe. Buat yang kadumpak mun ku badawi di ditu. Teu sangka eta mah nya aji. Nya bener aja pengalaman. Ai dunungan teh pada mah Pertamina. di Pertamina. Di minyak murnya. Ai disangka ku aing eta dunungan teh tos angkat. Oh gitu. Boro aing teh da puguh hareudang dibuka we cadar teh dere ngepel. Ngapel rasa maneh eueuh. Aneroke wungkul jeung kaos Rasa maneh we dunungan banyak. di teras teh harita teh. Ai sugan teh dunungan teh tos angkat da puguh kacana teh kaca riben. Kacari ben. Ti luar ka jero mah teu katinggal ningnya. Oh, eces. Ai ti jero keluar meureun ningalieun. Ningalieun. Aing keur ngepel teh. Da urang Arab mah sensitif. Oh, sensitif ting. Meureun nempo ping-ping aing ngagelemong. Ngagelemong bodas meureun mah. Nah, da eta mah panto dibukakeun gebog teh aing. Wallah. Wah, tulus aing disiksa ieu. Buah-buah di paehan mah. Da teu make cadar teh. Oh, orat teh. Bisi ditajir teh. Heeh. Oh, ai pek teh gerewal teh. Wah, Kana leungeun aing teh dititah nangtung bayangkeun urang Arab teh atuh jangkung gede. amuing. Jangkung gede coba buluan banyak Buluna teh tina dada ka handap teh tamat. tamat we. Kitu-kitu ting masih bukit we. Gitu-gitu teh Oh, mah gitu-gitu jangan mah. geblek atuh bulu dada jeung baok teh. Jorang. Naon sia teh? Jorang. Wah. Pake jorang da ngaranna sia. Oke jeung nyebut bau. Nah, ari aing panggih jeung nu kitu kudu nyebut bihun. Pamode kuningan mah dijieun lemur. Jieun desa aya desa baok. Ada gantina bener mah bau. Heeh. Suganya
Kada bau. aing dipangku dibawa ke kamar jebret dikunci ngadeg-deg gitu. Wah, kodek. Guprak dina kasur godomang nyamperkeun Nah, Kodomang. Kodomang pantes. kaos teh kumanehna dilaan Waduh, utang didudut dijamret. rok diporosotkeun Celana celana jero digunting Weh, gapruk teh aing digulang gaper Gusti indah sekali coba. Batur mah haneueuh ieu mah inah sia eta mah. Diperkosa teh inah. kok eta kurang Arab teh resep eta pagaweanana Pagawean kumaha? kurang dia menganukur ngomong boga gerakan itu gerakan ieu teh Ari urang Arab gerakan. kurang Arab mah gerakan kerecek marmot goyang Karawang Waduh, bagong ensep seno kapal miring Bagong sapi ajul truk. gedang Wah. santok bogo glodok reyod Waduh, dilawan ku aing ku geriem nilem ngajengkang tadi gitu kan madele ngajeng jehe. pajarkeun teh toyib Ari toyib naon anak? Oh, cek bahasa kuningan nama toyib teh hese asup lah. kamana karape sia goblok tah kitu lalampahan teh ayi Benar cepat. lumatak ayeuna geus kolot sujud ka Allah geus kolot kieu Gusti rumasa abdi teh hirup teh Dah mobolokot ku dosa teh kamu. ku jelema mah aing pada ngahina tapi kuring maka Allah we percaya teh da Allah mah maha hampura Mahampura sugan. asal kuring tobat ya Allah rumaos sing alus katung. nu mawi cing jadi contoh ka neng-neng gadis-gadis urang kuningankeun bibi mah pake tumbal we urang kuningan mah neng-neng gadis-gadis teh cing sarolihah nyai Amin. sakola tamatkeun cing kagungan gelar Masantren. abe kaangkat harkat darajat ibu rama Laras aja laras. cing nepi ka junun mulih ti sakola bantoskeun ka peryogian rumah tangga ibu rama nyeusehan ngumah wadah jeung istrika Laras. atuh sonten angkat ke masjid taroskeun ka ajengan ka kiai teh pewaris nabi kumaha bag-bagan agama teh kumaha hirup teh sangkan luyu sangkan salamet dunya akhirat Sumuhun. taroskeun silaturahim nyai Sumuhun atuh mudah-mudahan tah kitu ulah ka sorang deui ku gadis-gadis ayeuna geulis ku ABG atuh ABG lalakina ulah make merkosa hayang makawin we da teu pira kawin da teu pira eta teh nama kampung bakal goreng Cemar bener. cemar Indung papa bakal bibirang. Bener. ulah nepi ka juru tulis jadi lurah meuli cincin ti Ciniru Naon teh teh? Artina. budak geulis di Mumurah Dah. cacan kawin geus ngajuru Ai bisa ai pantun nama mo. nya tah kitu nyai Sae atuh teh, sae. alhamdulillah ayeuna kagunturan madu kaurugan menyan putih kasumpingan Bapak Gubernur Bapak Jawa Gubernur. Barat Papayung Jawa Barat. Papayung Jawa Barat Ais Pangampih Jawa Barat Sumuhun nya mudah-mudahan. sabak lemur dina raraga sosialisasi ngeunaan pangwangunan sagala rupa Laras. tah kitu ayi Sae kalayan bisi aya nu teu nepi ka rakyat geuning da ayeuna mah jurig teh tong boro di luhur Kanten dihanap ge loba ririwat nya model raskin Raskin dibikeunna teh ka dulur-dulurna we jeung ka nu wawuh gegedena mah kumanehna heeh Aya wae nu kitu. model tapi da teu kabeh aya wae eta mah Mbak Oknom ngaranna ge atuh. cara BLT geuning BLT bener mo. dulur-duluranana we Nu dareukeut teh. udah deket tah ulah nepi ka kitu ayi kuningan mah nya Sumuhun. komo deui ieu kuningan teh parantos nampi anugerah Kalpataru nuhun Pak Haji Aang Pajang dua periode teh geuning aya buktina jalan ka kampung-kampung laleucir Harerang. eta teh tangtosna ge aya bantosan ti Bapak Gubernur Jawa Barat Sumuhun. nyai Laras. Namurukan teh atuh. perjalanan ece ge lancar dina sagala rupina Alhamdulillah. nuhun Gusti Nu Maha Agung Daya nya hambatan. mudah-mudahan Paang cing panjang yuswana Amin. seueur jasana muga-muga eta jasa Paang teh cing jadi ibadah nyai Amin. aing ngaran-ngaran jadi ibadah mah dijamin Dijamin ku segala. Allah oge
Sagala rupina. Atuh Bapak Gubernur cing panjang yuswana. Amin. Panjang jabatanana. Amin. 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 Tang kitu Nyai. Laras. Hampura ti aceuknya Sami-sami. tina sagara pihak kalepatan ageng sumawonten alit. Laras sami-sami. Sakitu Nyai, permios assalamualaikum. Waalaikumsalam atuh ece mangga sing salam. Anak aing teh anak lanjut teh anak kakang Prabu Jirana lain dewan hayang ngeroba Dadakan. Nah, gitu. oh jajakan waidanan teh Pangker teka tinggal ya. batur mata tapak kuasa ayam kawin gergana raya jebelmu Ayah tukang dimalikeun ku Dedi sayangnya aing teh buser Allah aing jalan tidak sulap teh naon cing ya tak kira aing lah duit ada kurang tidak sulap. gua kapangi gua batur tidak sulap lah ya aing gue bilang demi Allah kamali lah wah nuralajo loba demi Allah nagimu nuralajo di alun-alun aing sulap tingali jekeng japati diturupan dibuka jadi ayam demi Allah era aing barang dibuka jadi senat capit aing gue bilang demi Allah Citra Yuda alias Bribtu Norman anu bakal bisa nyerang saudara lewat senajan mungkin berwarna bisa apapun juga bisa mungkin langit ngambah mega tapi jaya wikata wawali terus latihan mungkin berwarna bisa apapun juga orang tidak ngobrol nanti banget tampil ngai modal belajar banget
rasakan tapi aing di sumur aing saminggu naon apa lain naon itu 30 sumur duluan di Gunung Padang aing 15 poin apa lain tinggalan bubaturan ayeuna sana bakal dicabut
aya hiji nu mati. Hasan bro. Dengeran aing wareuy ayeuna di tengah paketo udah gede. Ulah disebutkan ku tamaringin aing kudu bisa kieu percaya. Ya, tapi ulah bakal nasional itu. Ayah ilmu hiji deui. Dengeran leungeun katuh lamun keuna sia kahuburan. Leungeun kenca diteulekeun sia ka rumah sakit. Suku katuh sia ditajongkeun ku aing ka jalan tol. Nek naon tolak dah teu nyambung jeung. Tanda jeung meureun pitur batur bisa mata pujo yang lain. Untuk mana joro. Untuk nanti itu nanti. Bejana siapa bisa putih langit apa mereka? Wah, yang terjadi bisa tidak dulu. Oh, itu nanti itu. Utang sakit, utang yang mana? Ya, wah, Allah. Kamu jalan di Allah. Ya, saat itu oke disumpah. Aing tuh. Iya. Walau kada kemana orang ya. Kita nungan ibu budak nepi ka kolot. Eta ada istiadat euy sia. Tahu deh. Kalau dakwah di masjid aja gitu. Hasil ulah buka samane loba halan yuk. Dia dakwah Jainuddin MJ itu. Atau jin jarak rupa. Mata pelewai pergi. Ada raja ulat bulu. Saha nanti ya. Ini barunya kau yakin itu barunya. Kalau kita sedil mana, aing sigaran. Goblok si Gatot Kaca bawa si Semar intinya bawa si Semar ngirim guna-guna kali. Meletak ke hulu loh. Dicai udah jadi di darat daya bulan kali di darat kali. Sang ratu putih bunga berdiri minum. Kawan sang aing raja jin. Dua kali ngirim guna-guna kali. Lain baru pada modal lain jin kusikan kata. Aku dengar pada hulu lain sia.
Aing mana bare madu dek kawin ke siang kaca tapi dia kaca bungul bro. Si Aing mau kalau anak lanjut. Dikawinkan ke Gusti Gatut Kaca. Aing kan Gatut Kaca nak bungulun. bisa tahu apa nggak? Mawadah warahmah jeung sakinah. Ya ku cinta pada cinta. Murid Syafi dia, murid Syafi dia. Murid Syafi Rahmat yang tujuh nama. Aing jangan salah saurang rumah tangga lain anyang-anyangan anjing. Orang kasih goblok. Dia ada apa saya aja lain. Yang ada itu. Lamun ini yang pasti aja lain. Salting kedena jatuh kudu lo bapak bisa bro. Di antara anak karate judo tinju, ya kemana aja? Dan itu gue 3 tahun sudah. Oh, benar aja bisa percaya aja lah. Sama dia itu. Oh, benar. Kira aku urusan Haji J naik gunanya percaya. Ya, why? Goblok bulu-bulu aing ginton. Keluar bulu-bulu sekarang. Guru bisa tinju karate judo dan jemaah dua lain bener yang menonton berapa? Awak itu mau warna tukang musik paling zaman nyatu awak pajigraf gitu mah atau ngajual HP butut jangan lihat 2000-an dijual tuh 1000 benar-benar siapa itu sangat perusahaan makmur benar bisa anjing dari capak lalu siki nahu sekolah jangan lihat tadi goblok benar bisa silat bukti ke aing bener hanya ada tukang silat mah tina musik tina jurus oke ketemu jauhkan kamu dari Bandung oh pakai ini masalah lo dan kemarin ini unggul rombongan hukum sakit ibu dan memang itu kan abang ayo panji ada mana panji ada acung jadi urut keprok satu tukan keprok sama tuh ya hanya kairan dulu pada beri bunga jadi aku apa pula nyukur 50 dari buktikan dorong sekelut musik buktikan ada penari ayo tetap langsung mainnya kok bro
Nangge. Tiga prokan tidak rumah teknik. Gelek silat main gelek. Mantap ketua, pada tidak duit ya duit. Allah dia. Baik, mana itu melo ayo. Kalau belajar dulu kadang bulan itu melo aja dulu. Ayo orang kulit penjara. Turunan yang turunan dari pada dia. Tanda yang lebih kalau mana oke. Ayo di gunung, di Sagara, di daratan, di mana-mana ayo mau ya. Mau ngejat pada dia mereka. Yang bapak dia berkira awal. Kata bapak tebe